urang seri bebarengan nyusirikeun kahirupan rumah hiwal pamohalan sabulang bentor sabulang bentor. Dokter, jigana abdi mah nyungkeun di rolling bosan bade ngundurkeun diri we jadi penyuluh KB teh. Kunaon lebar ya geus 20 tahun. Sirik abdi mah ku penyuluh pertanian. Sirik kumaha? Penyuluh pertanian mah lamun hasil penyuluhan anak geus alus ka petani, tuluy petani teh panen eta teh mun ngaliwat teh. Pak penyuluh, ieu bilih bade ngaraosan bonteng. Pak penyuluh, ieu bilih bade ngaraosan tomat. Pak penyuluh, ieu bilih bade ngaraosan wortel. Ari penyuluh KB teu aya saurang oge anu ngagentraan saperti kitu. Pak penyuluh, ka dieu bilih bade ngaraosan tilas orok. Eueuh. Aduh. Di mana, Ki? Ujang, iya kita tos di apotek beli obat kuat. Jangan obat kuat. Kan si Nini nage tos ngantunkeun. Lain jang nu kitu aki mah meuli obat kuat sote. Hayang kiih aki mancerna rada jauh. Dabongan unggal kiih sok masuhan we senal. Aduh.